Pasal rukun Islam sadayana aya lima kamasyhurna syahadaten kahijina salat anu kaduana zakat anu katiluna saum Ramadan kaobatna munggah haji kalimana kudu dilakonana lamun geus boga bekalna rejeng aman di jalanan wajibna sakali sunnah nu kadua kali syahadaten nyaeta asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng abdi nyaksian kana sayakosna Muhammad utusan Allah. Pasal rukun iman aya genep rukun iman mangga ku urang tataan nomor kahijina iman ka Allah nu mangeranan jeung iman ka malaikat kana kitab teu kaliwat jeung ka rusul ulalapat jadi jumlahna teh opat ari anu kalimana iman ka poe akhirna tegasna percaya kana bakal aya kiamatna anu kagenepna iman kana kabeh